Nah iramu lang ti Makkah Kamari 2 poin nu ka tukang geus di imah urang. Oh, di mana? ya sawe tos kuantang kulinting kesal di imah Kulantang kulinting. Latihan jadi nu burung meureun. Hantek gitu oke atuh. Ya urang hanya pangadoakeun geura cenah doa nu tos baik ti haji mah sok tareh diijabah cenah. Doa naon atuh? Pada paserangan iya jomblo yang dira kawin aduh geus bewokan kieu aing cek kawin era Heeh, engke ku urang didoakeun ke balik di masjid. nya ayeuna we teh kudu baik ti masjid ayeuna ambek ka ieueun ku urang kanyahoan diaminkeun ku urang panen Maneh aing geus boga kahayang ampun teuing. Sok aminkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pasihan babaturan abdi anu ieu nu goreng patut ieu jodoh ya Allah. Mani goreng patutkeun Pasihan anjeunna istri anu salehah ya Allah keunai hapuran oge ya Allah. atunya geus goreng patutnya hapuran cik atuh euy dah hapuran teuing bae urang goreng patut ge aing awe mah ulah nu hapuran atuh aing era Atuh Juy Pandit pikireun imah maneh loba tangkalaja atuh mun loba kahayang teh maneh anjir. sih loba ilaja mah Geus we kitu. Wios cenah ya Allah nu hapuran oge. Da seueur tangkalaja di pageureun bumi nah ya Allah. Kabulkeun ya Allah, engalkeun jodohna ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bah, geus nya. nuhun Sami-sami. Please atuh mo maneh bisa teu sih anjir teu ngerakeun aing sakali mah anjir. Aing teh ngasupkeun ka perusahaan eta teh lewat babaturan aing saremo. Terus ayeuna maneh nyieun masalah di perusahaan eta. Era nama aing pan meureun ku babaturan. Masalah naon di Brad? Maneh digawe. Maneh di waktu nagawe ka mana kamari? Ya. Kabehnana babaturan maneh di pagawean kabehnana neangan maneh nepikeun ka bos turun langsung neangan maneh. Salah paham eta mah Brad. Salah paham kumaha teh? Yeuh, bos orang sorangan teu mimiti keneh ge geus ngomong. Pekerja yang baik teh susah dicari. Tah. Nu dimaksud Gusti Bos teh urang. Anjing. Banget si arempag. Entah gitu konsepna saremo. Parah anjir si Emo ya. Mo maksud si bos karyawan susah dicari. Maksudna lain sia susulumputan keur waktu nagawe sih teh. Hese neangan jelema anu bener dina pagawean maksudna. Parah anjing ya si Saremo. Beungkeut cek aing kita situ sirahat teh rengat anjing. Pusing aing harupan Saremo mah. Aing keur baringung itu sebenarnya mah Juy euy. Baringung kunaon Brad Butuh duit aing euy. sarua batul ge butuh duit urang ge sarua pasti lieur ku duit mah tuh da Aing jang usaha lain naon Juy euy. Dinya boga duit tiis teu euy. urang mah taranunda duit dina kulkas euy Please Joy. Duit teteneunan maksudna tabungan mana boga tabungan teu duit anu nembreg teu kapake. Duit na kulkas cenah si ieu anjir. emang kita butuh pisan jang iya Asli aing keur butuh pisan aing bingung ka itu ka dieu teu beunang anjir. urang boga BPKB di imah bisi butuh mah sok sakolahkeun heula ku didinya Aslina asli tah ini mah ku aing jeung nya. nya Jang usaha da ieu mah ku aing dibalikeun deui. nya Aslina ieu mah. kanjat lah kok dipamuakeun diantirkeun kok BPKB motor nu mana?
motor eta mah kosong suratan BPKB-an ieu mah BPKB Magicom. Si arek. Anjing. Si iyo. Nggak saya injem ku aing eta cek aing mah otak. Ku aing rek digadekeun nya otak si ieu mah jigana mahal aing mah digadekeun. Eta dipake otak nalur si ieu mah. Yang ningang we aing kamaneh. Hei dulur-dulur kamonesan Kadaria urang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bi, Ya, paingan atuh di dieu diharup di punten-punten. gimana? Ini gaya gitu. Wes iya dong. Balanya Bi. Tingali jekrem kieu nya. Beranya baju muslim atuh. Ajang ka masjid banyak momen orang teh mah make celana kolor wae atuh. Bener teu? Wi pangolikeun teh, ah? Iya, jang bibi ya. Tah, sok. Cobaan. Anjir, Nya atuh piraku teh dibang balikeun ya guys ya, bibi tercinta anjir. Halus teh, Bi? Ieu, Halus pasti atuh. Sok cobaan. Tuh, nya cocok. nya halus. Nya atuh tuh keren warnana ge. Pokokna mah baju muslim YD mah geus we pokokna mah is the best Bi. Balanya guys, ya. YD. Kok kamar mah dagang galen Mang Wardi, ah? YD lain Mang Wardi. Nya Mang Wardi mah dagang galeno. YD mah ieu fashion muslim. Nya fashion muslim lagi bisa dipakai jang sapopoe ngeunaheun. Ya guys, itu kana karanjang koneng, mun aya karanjang konengan. Ya guys, sok ah balanja. Konten ini disponsori oleh YD. Baju muslim pria. Kualitas premium, bisa dipakai buat sehari-hari. Geus dadas kieu kopi anjir teh tadi hayoh we nginum. Mulai hakaneun geuna euy. Beli Ji. Beli Buka duit. aya duit mah deh aing. Aya duit mah deh aing. Ji beli Ji. Ah, orang leumpangna jauh. Terus kenalan kieu. Pewek ka cida ieu. Beungeut pewe anjir. Maneh. Ieu mah anjir nya ai kana barang hakana mah RW 08 robong teh. Tapi kita umum mah aya kita teh. Are kitu wae. Moal init moal Wah, yo. Jauh ngalis yo. yang geus we gitu juga lomba-lomba anjir maju we. Euy. Astagfirullahaladzim kajai. Iya, Budak. Ai maneh teh anak naon si teh anak petasan. Ngau datang hayoh we anjir reurewas aing. Maneh tadi di dinya maneh. Tah didinya kali yang undur-undur tuh tadi ge. Yang undur-undur sih. Emang mahi. Nya ada si mah pan anak tong. Ieu ulina jeung undur-undur. Nya. Beneran. Beli cemilan Jik, warung. Be, Euy. Beli keripik camput nya. Oh iya. Jeung misda. Kupres kayak kagok cemilan mah cuk ulu atuh Mang. Ditong diangsulan. Cemilan 10 lain salapan 10 kajai. Cemilan teh catrekeun dahareun. Tuangeun nya tetegekeun anu matak bisa diasupkeun kana oro ieu. Mana ge bisa diasupkeun. Arti teh maneh? Oh. Anjir, Apa, goblok? Belum makan itu. Siap, Bos. penyon teh eta ohna si eta. Oh,